Sigidap, jap. Nah, mananya. Berak panggil deui jeung Ipin ngecapruk. Ayeuna urang ngebahas naon Pin teuing euy. Tapi urang geus terbiasanya aya mah ku komenan-komenan maneh. Urang teh yang segmen euy bacaan komennya. Tapi engke lah mun geus rada aya nu rame jeung urang kan pernah ngomong aya nu udang loba pertanyaan euy tinu akun teh sok nu bisa ngajawab pertanyaan tinu sabaraha video urang kurang diberi hadiahnya topi lah keur maraneh nya. Pokona mah komenan yang terlucu ku aing dikirim topi ke kurang di DM lah nya. Ieu topi naik ke dipake ieu ti Laugi nuhun lah Laugi. Bos Iqbal Haji Iqbal ya Haji aya nama yang disebut Haji euy. Ieu di endorse nya ku Laugi bisi maraneh deuk topi lewat urang anjing ngaraha batian urang nya. Bodak ieu mah urang ngabahas naon ayeuna urang play video mimiti. Set ah. Ya dek freestyle cenah ieu. Ois, tah anjir, bodak. Ya freestyle anu teu direncanakeun sabenerna mah nya kurang kuda-kuda euy. Karena kurang kuda-kuda heuh da make motor lain kuda-kuda anjing eta mah. Dia nyungsep kieu karunya euy. Coba ning teh dek kanu hajat siga nama dara rapih kitu euy. Bodak win nya ieu, bodak win mana nya? Karunya eta euy. Tapi enak kade euy bodak pokona mah. Lamun marane de ka tempat-tempatnya ka lemur ciga kieu nya kudu cing taraptip euy soalna heut enak keur aya longsor euy aya naon nya di Sumatera ieu pasti jalan ciga loba nu kari euy mun ka lemur-lemur mah cing tingali eta taneuh teh teuas atau hipu lamun kacirina teuas bisa dilewatan mun hipu mending entong lah neangan cara nu lain gitu kajen balik deui cikeunang mah ka imah tah ieu naon ieu men mal ibu-ibu ieu teh bodak HD anjing. Bu, acek urang mah emang si ibu eta nu di sisi geus ditarget. Jadi si Inu Najong teh lain dek ka gawang. Geus dikunci eta geus sasaran tembak si ibu eta. HD anjing pada mah jeung kiper euy nu kamari anjing nu ti India teh ningan. Aya kiper anu nahan ku beungeut. Tah anjing kunaon si ibu ieu teh jadikeun kiper moal kaasupan insyaallah teh mampu insyaallah. Oh ya rampok euy. HD ieu euy. Tah, ieu pinter euy, ieu pinter nu boga toko ieu. Api-api we nya, diam bukan berarti kalah. Pokona mah tuh da percuma rek nyokot bajuna geus nyerah cenah. Moal geus eta mah. Ieu bener euy si Bo nu boga toko strategina alus. Jadi nyata cek urang diam bukan berarti kalah, diam bisa jadi pemenang. Anjing ngeri anjing aing ngomong naon anjing teu ngarti. Ye nu main Bali wae euy. Ieu pamajikanna mun teu kabogohna ieu. Lemah anjing sieun ku awewe. Lemah anjing sieun ku awewe anjing pada nyampeurkeun teh eta teh rek mere semangat. Anjing pedah teu mawa snare drumna nya. Eta ngan mawa pandeungeulna hungkul euy. Lemah anjing maneh nu sarieun keneh ku awewe ku kabogoh ku pamajikan lain kaum urang anjing. Lemah anjing pona lain kaum urang. Eueuh anjing mah pona mah da di dieu anjing pona maneh nu sieun ku pamajikan sieun ku kabogoh kaum lemah anjing. Bae anjing kontroversi ge aing mah. Tah. Ieu naon ieu? Ieu keur dihipnotis ya ieu teh euy. Teuing anjing hipnotis lain teh. Lamun geus ragu kitu cek urang mah mending entong euy. Heuh nyata cenah nu hate teh aing teu percaya ka maraneh anjing apa maraneh jahil cenah. Tah, urang hitungnya. 1 tenang 2 bener si ieu alus yakin mah bener yakinnya kan anjing teuing bingung ya aing kan geus dibajaan tadi teh ka tukangnya urang baca komen cik anjing terangkan lain anjing kabar instruksi jatuhnya ke mana tapi bener ketang instruksinya tadinya jatuh ke mananya tapi kira-kira ieu mah lamun jatuh ka hareup eta kan anu nyangap lalaki nu tadi karek bisa disebut ke urang doksu mungkin bisa jadi kitu ngodok susu. Tah jadi kan pasti logikana kudu ka tukang labuhna teh mun ka hareup nya tadi anjir aya bisi katahan nya kitu teh lah anjing nya. Yeuh
sebenarnya temannya sudah benar tapi dia yang salah. Benar cik urang mah, tapi emang instruksi teu nyebutkeun kudu labuh ka tukang. Tahu ulah ti urang mah anjing poe. Tapi lucu bener sih eta. Ti awal geus ragunya geus kerang-kerung itu mah ragu anjing. Kacau anjing. Ieu naon ieu? Kamu merasa keren tapi nggak lihat ada kaca. Bener. Anjir tingali. Dak. Anjir. Si eta nu ti school teh nih nya. Anjing pemuda ti school teh nya. Hayang katingali keren gitu, katingali cool gitu nya. Tapi namun kieu mah jadi cool atuh tingali anjing betah era bu. Api-api we teh nempo anjing padahal eta aya tapakan sadi nu kaca anjing tapak berminyak anjing ieu. Ya cowok berminyak anjing sok tempo anjing aya tapakan eta di dinya. Tuh udah heran gitu anjing. Tapi nya geus kajadian ieu moal mungkin aya di nu ti Dagor. Nah, da aya tapak minyak di dinya. Oh, jadi apal dia kaca. Anjing da mungkin minyak naon ngalayang heuh. Karunya ieu budak ieu euy. Oh, amat teh atuh. Ngakak dosa ngasih ieu naik ieu nya naik seluncurannya. Roller coaster anjing seluncuran naon. Cik, ieu naon nu leupas sih. Urang curiga nu leupas ya ieu euy. Bismillahirrahmanirrahim. Cai ieu curiga ieu nu leupas sih saingnya. Untung itu nu leupas naonnya. Sare anjing. Pingsan. Sare si ieu mah euy. Nyi sarua ieu mah euy. Kira kumaha ieu teh? Tuh. Cing. Sare pingsan. Ting naon lah ieu ngaranna. Tapi sia badannya lamun diketakutan ngadadak bisa jadi babacaan lancar. Naon ngaranna teh? Naon ge disebut tapi alus mah nu tukang tadi euy menyebut-nyebut Allahu Akbar sieun lah gitunya anu hareupna pidosaeun mah eta nu hareupna euy nyebut ting naon bita anjing teu kaharti aing ge euy. Ya kamel ya euy. Kalah anjing ieu mah euy boneka cigana ieu mah euy. Asa rapih buluna gitu euy. Nya. Da piraku anjeun aya onta bisa make sepatu roda anjing da lain si Olga ieu mah. Olga sepatu roda mana apa? Tapi ieu mah lain euy, ieu mah cigana ieu mah boneka anjing da tinggal teu kedip anjing. Tapi terus udah kan jalan. Jalan mah jalan anjing ieu mah wadul anjing Wadul teh mah. Edan bodak leutiknya ayeuna permainan tinggal biliar anjing. Naon cenah ieu teh? Bener bodak leutik ayeuna mah euy ulina teh euy. Oh anjing lain biliar nih mah dek gareleut goblok. Tah eta keur leutik di gelut teh sok kitu tah. Tah nya mimita teh kitu sok wani teh. Biasana mun urang mah wani mana wani. Ieu ciduhan cenah anjing tah. Eta gara-gara gelut mah gaga diciduhan anjing. Pasurung tah. Teu terjadi tuh. Kecing anjing. Ieu we nu baju birunya nu belah dieu nu dek ieu tenang mah. Main we antang we sieu mah anjing tuh. Eta teh cigana aya kolot euy belah dieu. Jangjang geus 20.000 sok we main cenah. Wah teh udah biasa karamol kita main ieu biliar anjing. Sebenarnya duanana teu warani. Teu warani mah kikituan unggul. Tuh aya tuh nu di Bully Gear tuh itu si Bruce Lee nu di Bully Gear teh. Ti rame anjing teu bukbek euy sugan aing naik bukbek anjing. Ieu ciga Peri Irwadi ti tukang mah. Anjir. Ieu euy. Ieu tah nu nguseup anu jejerna leutik tapi hasilna badag nu kieu nya. Muning seueuy. Tuh. Bener anjing. Ieu pana naonnya mun hayang muning kieu jeung di mana gitu walung mana. Aku aing dek di udag ku aing ieu anjing nya kitu ieu mah bisa ngepan enon bisa mancing tapi bebeunanganna muning. Bodak cik aya info ieu mah ka urang we. Batur urang sok nguseup teh si Iki euy. Ki manawi ieu mah ya info anjing nya. Aing rek nguseup kieu muning ya anjing pugu muning mah hasilna ge itu daripada lauk anjing. Salah pilih tempat cukur. Ieu naon ieu euy. Anjing keren anjing ieu. Ngeri kieu euy. Tapi saeuh di India mah emang karya ranehnya. Eta teh minyak tanah naon euy. Tapi ieu mah urangnya sebagai anu sok dicukur gitu. Da emang paling momen tunggu teh nya beres dicukur sok dipijitnya. Tapi kieu teh mah anjing kacida ku aing diajak gelut anjing kieu. Kieu teh ku aing uang cukuran diajak gelut anjing kieu mah goblok anjing sama euy. Naon euy. Ieu bemo euy, ciga bemo ieu anjing bemo si Mr. Bean. Nya ieu ciga aya nu film Mr. Bean biru ningan sareng
Ya roda tilu anjing bemo-bemo kieu tapi bisa kieu anjing. Alus ya supirna euy, terlatih pisan cingana euy. Hade. India ieu mah moal jauh ieu di India ieu. Nu bemo-bemo kieu mah baheula mah di Bandung mah di daerah urang Jamika ka kebon kalapa sok tanya ka kolot marane lah anu ngalaman aya rute bemo teh ti Jamika ka kebon kalapa. Heuh baheula gitu ieu mah baheula mah bemo teh rutena kebon kalapa ka Jamika anjing urang apalnya. Batu kolot-kolot teuing anjing ieu naon cenah anjing pak naon. Tang tah anjing hakan cenah. Ya keur make helmna gede teh ieu mun make helm kitu ngaliuk anjing mah helm anger di tengah anjing banget ka sisi sia. Tinggal dia tah anjing pas kata kolah tuh anger we ngalegeng goblok teh. Jangan suka belagu. Kuatir anjing. Heuh da kumaha nya nu ngabales mah eta mah emang babaturanna supirna euy anu maneh tong loba gaya cenah bisi digebugan ku orang dieu cenah anjing. Kuatir anjing. Ieu naon euy. Ah, diseureuleu anjing. Kita kadang disengserikan ku babaturan, tapi seueuhnya euy. Si lamun geura terlalu dekatnya antara babaturan menang musibah teh ngadon lain di tulungan ti heula tapi disengsirikeun ti heula nya. Eta mah geus hukumna meureun ieu babaturan ieu teh geus saling dekat pisan mantak. Heula saacan ditulungan disengsirikeun heula da urangnya pasti kitu euy mun babaturan nu labuh. Seurikeun we heula anjing tinggal itu. Ngeunah kieu anjing asalna euy. Tuh tinggal anjing nular saseuri kieu mah euy. Tuh anjing eta mah ieu je banding asup CCTV terus disebarkeun nya ieu bakal ke mun geus kolot teh bakal teringat seuy maksudnya anjing urang pernah kieu euy. Pas reuni pasti dibahas ieu euy. Ieu anjing selebrasi naon cenah ieu. Ieu euy. Boa ieu teh nu beuteus seureuleu. Tah neungeul anu nyengseurikeun babaturan nya anjing. Mane kamari anjing nyengseurikeun aing cenah labuh ku aing digebug we di dieu. Goblok. Disawe kitu sipin nyambungkeun. Kela anjing motor jalan sendiri kumaha ya teh aing nyupiran we. Ay, sabe. Anjing lupa. Eta tapi seuy. Motor. Lávalo. Make remote kumaha eta motor euy. Aduh, baheula mah seuy aya film-film mobil motor nu bisa leumpang sorangan teh non Kamen Rider. Anjing sikit anjing baheula mah ieu sikit kitu we motor leumpang sorangan anjing. Rem. Itu keur diajar meureun nya. Diajar leuwas mung labuh. Dilepaskeun motorna tapi da cenah motor butut ieu anjing. Lávalo motor jadi apel buka mango. Tuh, anjing ieu mah euy. Nyelakakeun anjing jabaing motor teh nang nginjeu moal jauh anjing eta mah. Anjing jackpot eta euy ieu bener. Ieu video terakhir ieu pasti ieu awe ieu trauma saumur hirup mung deui tukang ngeun kuda heueuh. 2 kali. Cih. Aduh anjing jabanding saeuy ieu mah kutai kuda mah cenah nya. Komun aya luka kabayang mun mainna jarawatan kapodon tai kuda anjing eta teh jadi naon sih ngaranna teh? Lain. Jaram anjing jaram bahasa naon sih anjing infeksina teh parah we. Anjing geus urang ieu mah mun urang mun jadi manehna nya ku aing dituntut anjing kuda. Tuntut ku aing kudana anjing. Serem anjing bener deh geus trauma we ieu mah euy. Sarua jeung traumana lamun maneh dipodolan ku babaturan anu anjing tong carita tong eta. Bingung aing pode rek ngomongna anjing. Kitu badak euy. Video kali ieu teu karasa asa gancang anjing syuting teh euy. Anjing syuting aing urang kadang geus ngomongna syuting anjing lain tek-tek lah. Da anggap we urang asup TV anjing yang namanya terkenal dengan cara ku konten sugan we atuh euy supageto mah urang teh dipanggil ku Deddy Kobuser anjing di podcastnya ngebahas tentang susundaan. Heuh kitu bodak lah. Video kali ieu cukup disakieu ti urang mah nya. Omat euy. Like, subscribe, jeung komen anjing pokona mah komen-komen anu barodor aya hadiah lah ti urang nya. Minimal tepuk tangan ti urang episode berikutnya. Oke badak. Ciao. Iping Ngacapruk balik di next episode.